Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana anu salanjutna nyaeta bagian qola wa ghuslul wajhi al-fardus tsani ghuslul wajhi halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh musannif wa ghuslul wajhi jeung ari ngumbah wajah al-fardus tsani eta kaperluan tina wudu anu kadua. Ghuslul wajhi nyaeta ngumbah beungeut ngumbah wajah. Jeung ari itu ghuslul wajhi awalul arkani eta pangheulana tina pirang-pirang rukun adz-dzahirati anu zahir. Qala parantos ngadawuh sahallu Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah. Pagsilu maka kudu ngumbah maraneh kabeh. Wujuhakum kana pirang-pirang beungeut maraneh kabeh. Wayajibu jeung wajib naon isti'abuhu ngarataanana wajah bil ghusli ku dikumbah. Wahadduhu jeung ari batasanana wajah min mubtada'i eta ti mimiti ngolowongna tastati'i ngolowongna tarang min mubtada'i tastati'il jabhati eta ti mimiti ngolowongna tarang tempat jadina rambut ila muntahad dakni nepi ka tungtungna gado tulan panjangna wa minal uzuni jeung tina ceuli ilal uzuni nepi ka ceuli deui aradon naonnya teu apal kula tulikeun belah. Wa maudhi'ut tahdzifi jeung ari tempatna ngabuang laisa eta lain itu maudhi' minal wajhi eta tina beungeut. Wasidugoni jeung ari dua palipisan laisa eta lain duanana minal wajhi eta tina beungeut alal as-shahih ceuk kaul anu shahih fi syarhi raudhati dina syarah kitab raudhah. Warajaha jeung parantos ngarajihkeun Imam Nawawi fil muharrari dina kitab muharrar annahuma saestuna siddigoni minal wajhi eta tina beungeut summa sya'ru tuluy ari bulu annabitu anu jadi fil wajhi dina beungeut kismani eta dua bagian. Ahaduhuma ari salah sahijina kismani lam yahruj eta henteu kaluar itu ahad min haddil wajhi tina batasan wajah. Wasani jeung ari anu kaduana horijun eta anu kaluar anhu tina wajah. Walladzi jeung ari bulu lam yahruj anu henteu kaluar itu ladzi an haddil wajhi tina batasan wajah. Qad yakunu eta nyata bukti itu ladzi nadirul kasafati eta langka non teh kandel langka kandelna. Wa qad yakunu jeung terkadang bukti itu ladzi guiro nadiril kasafati eta henteu non teh henteu langka kandelna. Pannadiru maka ari anu langka al kasafati dijieun pannadirul kasafati maka ari anu langka kandelna kal hajibaini seperti anu aya dina dua halis wal ahdabi jeung pirang-pirang bulu panon wasyaribaini jeung dua kumis wal aidharaini jeung dua cambang wa huma jeung ari itu aidharaini al muhadzayani eta meneran duanana lil udhunaini
kana dua cili baina sidegi di antara palipisan wal aridi jeung godeg wal aridi jeung godeg payajibu maka wajib naon ghuslu zahiri hadhihi syu'uri ngumbah luarna tina ieu pirang-pirang buuk wa batiniha jeung jerona syu'ur jerona buuk ma'al basyarati sarta kulitna tahtaha dina handapeunna itu syu'ur wa ingka sufa jeung sanajan kandel di annaha lantaran saestuna syu'ur minal wajhi eta tina wajah wa amma sya'rul aridaini jeung anapun ari bulu dua godeg paingkana maka eta lamun bukti itu sya'run khafifan eta ipis wajaba maka wajib naon ghuslu zahirihi ngumbah luarna itu sya'run wa batinihi jeung jerona itu sya'run ma'al basyarati sarta kulitna wa ingkasifa jeung lamun kandel aridaini wajaba maka wajib naon ghuslu zahiri ngumbah zahirna sya'run alal azhari cekal anu azhar walau khaffa jeung lamun ipis naon ba'duhu sawarehna itu sya'run wa kasufa jeung kandel naon ba'duhu sawarehna itu sya'run parrojihu maka ari cekal anu rojih anna lil khafifi eta saestuna anu ipis hukmal khafifil mahdi nanti eta hukum rambut anu ipis al mahdi anu meles walil kasifi jeung eta tetep pikeun anu kandel hukmul kasifi ari hukumna anu kandel al mahdi anu meles wa bitil khafifi jeung eta tetep dina pelengkeran wal kasifi pelengkeran ipis wal kasifi jeung kandel khilafun eta prabut ihtilaf as-shahihu ari cekal anu sahih mah annal khafifa ma eta saestuna anu ipis ma annal khafifa eta saestuna anu ipis maturo maka nanti maka bulu anu katingali jijikeun maturul basyaratu maka bulu anu katingali kulitna bulu dipisah atuh astagfirullahaladzim maturo maka bulu naon al basyaratu kulitna bulu maturo maka bulu anu katingali naon al basyaratu kulitna bulu tahtahu dina handapeunana itu mak fi majlis tahutubi dina majelis wangkongan nalika pareup-hareup wal kasyifu jeung ari nu kandel ma eta bulu yamna'u anu nyegah itu ma ar-ru'yata kana ningali kulitna al qismusani ari bagian anu kadua asy'uru eta pirang-pirang bulu al kharijatu anu kaluar an haddil wajhi tina batasan wajah wa huwa jeung ari itu sya'rul lihiyati eta bulu janggot wal aridi jeung bulu godeg wal idari jeung cambang wasabali jeung ngarumpai tulan panjangna naonana tulan panjangna wa aradun jeung rubakna parrojihu maka ari kaul anu rojih wujubu ghusli dhahiriha eta wajib ngumbahna luarna itu syu'urun pakot berina wungkul li annahu lantaran saestuna kalakuan yahsulu eta hasil bihi kalawan itu sya'ru naon al muwajahatu pareup-hareup
Wakila jeung diceritakeun la yajibun teu wajib, la yajibu lapad la yajibu. Wakila jeung diceritakeun naon la yajibu lapad la yajibu. La yajibu maka teu wajib itu goslun li anna lantaran saestuna syu'ur kharijatun eta kaluar an haddil wajhi tina batasan wajah. Qala parantos ngadawuh Imam Nawawi fi ziyadati rawdati dina tambahan kitab rawdah, yajibu wajib naon ghuslu juz'in ngumbah hiji juz min ra'sihi tina sirahna mutawadi wa raqabatihi jeung pundukna mutawadi wa ma tahta jeung perkara wa ma jeung perkara tahta anu aya dina handapeun tahta daknihi anu aya dina handapeun gadona mutawadi ma'al wajhi sarata wajah liyata haqqaqo supaya nyata naon isti'abuhu karataanana itu wajah. Walau quti'a jeung lamun dipages naon anpuhu irungna itu mutawadi au syafatuhu atawa bibirna itu mutawadi lazima maka wajib huka itu mutawadi naon ghuslu mangubah perkara dhaharo anu dhahirna itu ma bil qat'i kalawan bil qat'i ku sabab dideuk-deuk fil wudu'i dina wuduna wal gusli jeung adusna ala sahihi cek kaula nu sahih di annahu lantaran saestuna itu ma yabqa eta tetep itu ma wajhan naonana wajhan beungeutna wa yajibu jeung wajib naon ghuslu mangubah perkara dhaharo anu dhahirna itu ma min humratis syafataini tina bebeuremna dua bibir mutawadi wa yustahabu jeung disunatkeun naon ayyahuda yen nyokot itu si mutawadi alma akana cai biadaihi kedua pananganna itu mutawadi jami'an barina sakabehna. Qala parantos ngadawuh musannif wa ghuslul yadaini jeung ngumbah dua leungeun ma'al mirfaqaini sarta siku duanana. Al fardu salisu ari fardu anu katiluna ghuslul yadaini eta ngumbah dua leungeun ma'al mirfaqaini sarta siku duanana. Diqaulihi ta'ala karana dawuhan Allah ta'ala wa aydiyakum jeung dua panangan aranjeun kabeh ilal marafiqi sarta duanana sarta siku duanana walabzatu jeung ari lapadna ila walabzatu ila jeung ari lapadna ila taridu eta datang itu lapad ila bi makna ma'a kalawan makna ma'a kama fi qoulihi seperti dawuhan Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah man ansori saha anu nulungan kaula ilallahi sarata Allah ayma Allahi tegasna sarata Allah wa yadullu jeung nuduhkeun lidzalika kana itu ma'al mirfaqaini naon ma perkara rawa anu ngariwayatkeun kana itu ma saha Jabir radhiyallahu anhu qala Jabir ra'aitu ningali qaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a dina muterkeun Rasul yudiru dina muterkeun Rasul al ma'a kana cai alal marafiqi sarta pirang-pirang siku duanana sarta pirang-pirang sikuna rawa ngariwayatkeun hukan hadis saha Ad-Daruqutni Imam Daruqutni wal Baihaqi jeung Imam Baihaqi walam yudha'ifahu jeung henteu ngadoibkeun duanana waruwiya jeung walam yudha'ifahu jeung henteu ngadoibkeun duanana hu kana itu hadis waruwiya jeung diriwayatkeun naon annahu saestuna Rasul adaro eta muterkeun Rasul alma akana cai ala mirfaqaini sarta siku duanana sarta siku Rasul duanana waqala jeung parantos ngadawuh Rasul
hadza wuduun ari ieu eta wudu la yaqbalu layak balu moal narima saha Allah Gusti Allah as-sholata kana salat illa bihi kajaba kalawan wudu wa yajibu jeung wajib naon isolul ma'i nepungkeun cai ila jami'i sya'ri kana sakabeh rambutna wal basyarati jeung kulitna jalma anu wudu hatta laukana sehingga lamun bukti tahta eta tetep dina handapeun pirang-pirang kukuna azbarihi dijieun tahta azbarihi eta tetep dina handapeun pirang-pirang kukuna mutawaddi wasahun naon wasahun kokotor yamna'u anu nyegah itu wasaun usulal ma'i kana nepina cai ilal basyarati kana kulit lam yasiha maka henteu sah naon wudu'uhu wuduna itu mutawaddi wa sholatuhu jeung ari salatna batilatun eta batal wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Qala parantos ngadawu musannif wa masu ba'dir ra'si jeung ngusap sawareh tina sirah al fardu rabi'u ari fardu anu kaopatna mashul ba'dir ra'si eta ngusap sawareh sirahna liqaulihi ta'ala karana dawuhan Allah ta'ala wa wamsahu jeung kudu ngusap maraneh kabeh biruusikum kana sirah maraneh kabeh walaysa jeung lain walaysa jeung teu aya naon al muradu anu dimaksud huna di dieu masha jami'ir ra'si eta ngusap sakabeh sirah di hadisil Mughirati karena aya hadis ti Mughirah radhiyallahu anhu ti Mughirah anan nabiyya saestuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a eta wudu kanjeng Nabi wa masaha jeung ngusap kanjeng Nabi bina kana non bina siyatihi kana munana Nabi wa ala amamatihi jeung kana naon teh jeung kana soroban Nabi wa alal huffaini jeung kana dua mujah rawa ngariwayatkeun hukana hadis Muslimun Imam Muslim wala anna jeung saestuna jalma wala anna man jeung saestuna jalma amar anu ngaliwatkeun itu man yadahu kana pananganna itu ma alaha matil yatimi kana sirahna yatim soha makasah naon ayuqala yen diomongkeun itu man masaha kana ngusapna man birasihi kana sirahna wa ila idzin la ilaha illallah wa hina idzin jeung dina nalikana kitu jeung dina nalikana amar iyadahu wal wajibu maka rian wajib ma eta perkara yang toliko anu ngucapkeun alaihi kana itu man naon ismul masih ngusap naon ismul masih ngaran ngusap walau ba'da sya'ratin jeung sanajan ayana ngusap eta sawareh rambut au qadrihi atawa qadarana sya'run minal basyarati anu tetep tina kulit wasyaratus sya'il mamsuhi jeung ari syaratna rambut anu diusap Allah yahruja eta yen henteu keluar itu sya'rul mamsuh an haddir ra'si tina batasan sirah lau maddahu lamun manjangkeun jalma hukana itu sya'rul mamsuhi bi angkana kalawan yen bukti itu sya'run mutaja'idan eta galing
wala yadurru jeung teu madarat naon mujawajatu man bitil mamsuhi ngaliwat tempat jadina anu diusap alas sahihi cek kaul anu sahih netepan kaul anu sahih walau gosala jeung lamun ngumbah jalma sahu kana sirahna jalma badalal masih gagantina ngusap badalul masih gagantina ngusap au alqa atawa nibakeun jalma alaihi kana suhu kotrotan kana garang kana naon teh kana kaceretan walam tasil jeung henteu naon teh walam tasil jeung teu ngucur itu kotroh wa wada'a au wada'a atawa naon teh atawa nundeun jalma yadahu kana pananganna jalma allati anu alaiha anu eta tetep kana itu lati almau ari cai ala rasihi kana sirahna jalma walam yamurroha jeung henteu ngaliwatkeun jalma ajazahu maka nyukupkeun wad'un ala sahihi hu ka eta jalma alal sahihi cek kaul anu sahih qala warantos ngaruh Imam Nawawi fi ziyadati rawdhati dina tambahan kitab rawdhah wala tata'ayyanu jeung henteu jadi ketentuan naon al yadu leungeun lil mamsi pikeun ngusap baliya juju balik teu meunang masuk balik teu meunang itu masuk bi husbatin kalawan pake kayu au hirqatin atawa kalawan make lamak wa ghairihi jeung salianti husbah jeung firqah qasbah jeung hirqah wa yujzihi jeung nyukupkeun ka jalma naon mamsu ghairihi ngusap liana jalma lahu pikeun eta jalma wal mar'atu jeung ari awewe ka karojuli eta saperti lalaki fil masjidina ngusap Allah jeung ari Allah alamu eta langkung uningan qala parantos ngadawuh musannif wal khamisu jeung ari anu kalimana gusul rijlaini eta ngumbah dua suku ma'al ka'baini sareta mumuncangan duanana liqaulihi ta'ala karana dawuhan Allah ta'ala wa arjulakum jeung kana pirang-pirang suku aranjeun kabeh ilal ka'baini nepi ka mumuncangan duanana fa'ala maka netepan kana baca fa'ala qiraatin nasbi maka netepan kana dibaca nasab yakunu maka bukti naon al-ghuslu ngumbah muta'ayyanan eta ditangtukeun wa taqdiru jeung ari takdirna wagsilu jeung kudu ngumbah maraneh kabeh arjulakum kana pirang-pirang suku maraneh kabeh wa ala qiraatil jarri jeung eta tetep kana maca jr pas sunnatu maka ari sunnah bayyanatil ghusla eta martelakeun sunnah kana ngumbah al ghusla kana ngumbah walau kana jeung sanajan bukti jeung lamun bukti naon al mashu ngusap jaijan eta datang labayyana maka tangtu martelakeun hu kana itu mashu saha Nabi sallallahu alaihi wasallam walau marratan jeung sanajan sakali kama pala seperti yen parantos midamel kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairihi dina lianti mashu bi ghairihi dzalika dina lianti mashu qala parantos ngawuh saha Nawawi Imam Nawawi
fi syarhi muslimin dina syarah kitab muslim wattafaqo wattafaqo jeung parantos mufakat saha ulama para ulama ala annal murada kana saestuna anu dimaksud bil ka'baini kulapad ka'baini al azamani eta dua tulang annatiani anu naon teh anu menyekul dua nana bainasaki di antara bitis wal qadami jeung dampal suku wa fi kulli rijlin jeung eta tetep dina sakur hiji jeung dina wa fi kulli rijlin jeung eta tetep dina sakur hiji suku kabani ari dua mumuncangan wasyajatir rafidati jeung syad naon wasyajat jeung syad naon ar-rafidati kaum saha ar-rafidati kaum rafidah qobahahum anu ngagorengkeun koyahahum anu ngagorengkeun kana itu apidah saha Allahu Gusti Allah Ta'ala bari malur Allah faqalat maka ngadawuh maka nyarios rafidah fi kulli rijlin dina eta tetep dina sakur suku ka'bun ari hiji mumuncangan wa huwa jeung ari itu ka'bun al azmu eta tulang alladzi anu fi dhahril qadami anu tetep dina tonggongna dampal suku wa hukiya jeung dihikayatkeun naon hadza ieu qaul rafidah an Muhammad bin al-Hasani ti Muhammad bin al-Ahsan radhiyallahu anhu wala yasihu jeung teu sah itu qaul rafidah wa hujjatul ulama'i jeung ari hujjatul ulama'i fi dzalika dina itu rijlin ka'bani naqlu ahli lugati ari tukilana ahli lugat wal istiqaqi jeung ahli pamustaqan wahadza jeung ari ieu naqlu al hadisus sahihu eta hadis anu sahih alladzi anu nahnu anu tetep dina itu alladzi anu nahnu anu ari qaula sadayana fihi eta tetep dina alladzi ya dulu anu nuduhkeun itu alladzi lidzalika kana rijlun ka'bani papihi maka dina itu alladzi pagosala maka ngumbar rasul rijlahu kana sampean rasul al-yumna anu katuhu ilal ka'baini nepi ka mumuncangan duanana wa rijlahu jeung kana sampean kanjing nabi al-yusra anu kenca kadzalika nya kitu deui rijlun ka'bani seperti rijlun ka'bani fa asbata maka netepkeun Allah fi kulli rijlin dina sakur hiji sampean ka'baini dua mumuncangan wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uning qultu nyarios kaula wa hadisun Nu'man bin Basyirin jeung ari hadis Nu'man putrana Basyir radhiyallahu anhu sorihun eta soreh fi dzalika dina kullu rijlin ka'bani qala parantos ngadawuh Nu'man qala ngadawuh lana ka kaula sadaya ka urang sadayana saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakimu kudu ngadegkeun ngalampengkeun maraneh kabeh supupakum kana pirang-pirang jajaran maraneh kabeh para aitu maka ningali kaula ar-rajula ka hiji lalaki minna ti kaula sadaya yultiqu anu nepungkeun itu rijlun min
minka bahu kana tak rojul biminka bisohibihi kana tak baturan rojul wa nanti ka bahu jeung memuncanganana rojul bikaihi bikaib bikabihi karena memuncanganana rawang riwayatkeun hukana hadis al Bukhari Imam Bukhari wa maklumun jeung kanyahoan saha lain saha tuh wa maklumun jeung kanyahoan anna hadza fi ka'bil mufassili saestuna ieu ka'bun anna hadza saestuna ieu ka'bun fi ka'bil mufassili eta dina memuncangan anu pisah wala yata'atta jeung teu gampang itu ka'bun billadzi di ieu jalma ala dhahril qadami anu tetep dina dhahireuna al qadami dampal suku ala dhahril qadami anu tetep dina dhahirna dampal suku wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga wa alam ketahuilah kudu apal anjeun kudu naho anjeun annal gusla saestuna gus ngumbah annal gusla kana saestuna ngumbah wajibun eta wajib idza lam yamsah di mana-mana henteu ngusap jalma alal khuffi kana wajah alal khuffi kana wajah wa qiraatul jarri jeung ari dibaca JR mahmulatun eta dimahmulkeun ala masil khuffi kana ngusap wajah wa yajibu jeung wajib hukumna naon goslu jami'i rijlaini ngumbah sakabeh dua suku bil ma'i ku cai wa yunki jeung ngabersihan jalma al basyarata kana kulitna wa sya'ra jeung kana buluna hatta yajiba sehingga wajib naon goslu mah ngumbah perkara zaharo anu zahir itu mah bisyaki dina belah-belah dina salah-salah walau wadoa jeung lamun nundeun jalma nyimpen jalma pisyaki dina belah-belah suku sum'atan kana lilik au hinaan atawa pacar walahu jeung eta tetep kana itu mah jermun naon walahu jeung eta tetep kana itu mah jirmun ari aya jiriman la yujzi'u maka henteu nyukupkeun naon wudu'uhu wuduna itu jalma wala tasihu jeung teu sah naon salatuhu salatna itu jalma wa kada jeung nya kitu deui wajib alaihi ka itu jalma naon idzalatu kharil barogisi ngaleungitkeun tai pirang-pirang reungit haisus tai qadha sakira-kirana nyaring itu jalma minum hitina sarena jalma fal yahtariz maka kudu ngaraksa jalma an misli zalika tina misalna itu kharin palau tawadu jeung lamun wudu jalma wa nasiya jeung poho jalma idzalatuhu kana ngaleungitkeunana itu kharin summa alima dulunya ho jalma wajib maka wajib alaihi ka itu jalma naon goslu zalika ngumbahna itu tempat naon goslu zalika makani ngumbahna itu tempat wa majeng perkara ba'dahu anu sanggeus anu dina sabada makanin wa i'adatu sholati jeung ngabalikeun deui salatna wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga par'un ari teh jedahan idza jatama'a di mana-mana kumpul ala syahsi ka hiji jalma naon hadasun asguru hadas leutik
wa jeung ari ieu hadas al wudu eta wajib wudu wa hadasun jeung ari hadas akbaru eta gede akbaru anu gede wa huwa jeung ari itu hadas gede al ghuslu eta adus papihi maka eta tetep kana itu korhun hilapun ari ikhtilaf perbedaan muntasyirun anu masyhur as-shahih ari cekal anu sahih mah al mubta anu dipatwaan ieu al yakbi bihi naon teh bihi kana itu al yakbi maka cukup hi ka itu syakhs naon ghuslu jami ibadah yadai naon ghuslu jami ibadanihi ngumbah sakabeh badanna syakhs biniyatil ghusli kalawan niat adus wala yajibu jeung teu wajib alaihi ka itu syakhs naon al jam'u ngumpulkeun bainal wudu'i dina antara niat wudu wal ghusli jeung adus wala tartibu jeung teu kudu tartib bidzalika dina wudu jeung adus wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga.